Ngeus ya yang budak mending keneh bageran deui ulah kitu jeung babaturan. Araneh cuma masalah bikang doang ge. Sampai halu pecah babaturan mah penting. Aduh. Aing bukti majang. Pohon aing kamar ditemu HP. Atuh jaya eta lah buktina weuh. Jadi jelema mah ulun fitnah bae. Pamali Ajajang ikhlas. Lamun edan gara-gara nang ikoh. Yang penting nang ikoh jadi milik Ajajang seutuhnya. Oh Sidit. Aing ge apal kayaknya nama. Asal dia nyaho bae dit. Aing dipitnahan bae budak. Woi, Jang. Dia kunaon sih? Oh nyaneng, sekalian rek izin isukan ka Batam. Hah? Ka Batam? Rek naon ka Batam? Dit. Aing minta pendapat dia ya. Pendapat naon dia cok? Si aing ketua RT bae. Dia poho tenan dit. Bapak dia kan ketua RT. Pasti bisa mere pendapat ke aing. Doang bapak dia mere pendapat ke warga. Ih, oh nyocoknya. Oh aing, orang bapak aing RT. Dia nyatakan pendapat anjing. Jadi kieu cok. Dengekeun ku dianya. Aing kan bogo ka awe, tapi aing bingung. Cocok dia cok minta pendapat kan aing tentang awewe mah. Namun masalah tentang nu lain maka bapak aing bae. Doi. Ari dia ka mana bae? Lagi serangan beuh baturan. Ampura kemarin bapak gawean mantuan babe. Pantesan dia paling di WA ditelepon tadi angkat. Hampura aing mah lain ogah ngangkat. Namun ditelepon ku lalaki teh garetek aing mah. Polong dia doi. Jadi jelema gedean amat dia. Aing mah lain gedeun piraku bae lalaki ditelepon ku lalaki. Ari dia sebagai saksi doi. Jangan anggap aing babaturan lain. Atuh nganggap dia mah. Dia kuari sensitif amat jeung dong awewe. Dek naon aing minta pendapat ke bapak dia. Emang aing ngerek ngin surat tembang nikah. Atuh sakalian bae cok. Awewe aja kawin ku dia. Aca aprak ge Mas Radit. Aing bobogan ge teh acan. Piraku rek diacak nikah ku aing awena. Dengekeun Jang. Dia zaman kuari mah tangan tik bobogohan. Dia namun lalaki sejati langsung bae aja kawin sese amat. Emosi aing doi. Dasar main baturan, kamari dicicingkeun dia aing ku si Jajang. Kelaep. Maksudnya kumaha dia dicicing ku si Jajang? Kamari aing nempo si Jajang jeung si Adit keur tiktokan. Disampeurkeun ku aing karena lalumpangan eta budak. Bener bae dia ulah nyen fitnah bae dia. Rek naon aing nyen fitnah doi? Orang faktana doang gitu. Oh siditnya. Tapi aing bingung. Si awen ada yakin tuh ka aing. Jang. Jadi lalaki mah kudu pede. Sana aja banget orang goreng, yang penting orang gua kawani. Waduh. Sembarangan dia cok. Sakieu banget aing gantengna, teu goreng-goreng amat. Tapi aing masalah ngadekeun awe, can aya kawani. Jang. Oh perahan dia. Dia mau loba teuing ulin jeung si Aep jeung si Edoy. Terus menurut dia aing kudu kumaha dit? Jang. Walaupun aing jangan pernah bobogohan, setidaknya aing geus boga kawani. Emang bener si Jajang makin ka dia gede laga. Aing sebagai baturan dia tertarima dia dikitukeun Doi. Hari ngomong dia doang kolot bae. Hari dia babaturan aing, kamari ka mana bae dia. Namun orang niat serius, insya Allah orang bakal diterima ku awewe eta. Kok dia kolotan sih dit? Kan pernah bobogohan. Tapi pengalaman bercinta dia geus gagah. Tapi dia dit kayak antaranya mun ka teman jeung awewe eta dia daek teu. Aing siap bae atuh ari demi babaturan mah. Kan tadi ku geus dijelaskeun lamun kamari mah aing keur sibuk mantuan babe. Dia teu ngarti bae sih. Doi, lain aing teu ngarti. Aing kareuheul. Loe kayak babasaan dia ditelepon ku aing gara retek segala naon. Dit. Kita biang amatnya. Jantung tahu jeung ngaliut mah. Biang sih biang. Emang eta jantung cowok bukan saja? Aing teh nyaho dit.
Alam yuk. Wis, dia pulang paling bahaya say. Tumben dia diajak main rese. Ingat Jang, maling eta dosa. Ampura aing doi. Aing emosi ka dia. Santai beb, karena dia jelema. Woi, dai. Tuh, dia itu si Jajang tuh. Woi, Jajang. Tadi dia. Woi Dit, orang digerokan dua pohon yuk. Kumaha yuk, jangan dulu lah. Kumaha dia ih. Woi, ayo naon deh doi. Ngageroan kereng jasa. Coba kadi dari ya. Ayo naon deh doi. Dong jawara jasa, kurang kereng baik. Nah, kamarana dari ya. Mana aku naon doi. Dia perlu kaing. Maksud dia naon, Jang? Kemarin nyicingkan si Aep. Oh dia ngadu appnya, kasih Edoy. Dong budak ketik amat dia. Aing lain ngadu, Jang. Dari hati aing. Kamar aing nyamperkeun dia, oleh tinggalin ku dia. Doi. Maksud darare naon mitna si Jajang? Dia naon, Dit? Ikut campur masalah aing si Jajang. Aing dia saha? Atuh aing adit doi. Anak Pak RT. Jang, dia masalah orang tiluan. Dia naon ngajak-ngajak anak Pak RT. Woi, slow brother. Dari tuh inget si Adit masih batuan orang. Dari Olga batuan si Adit. Geus aing bae kerja batuan anak. Kok dia malah ngerang gitu sih, Jang? Dia ngajak dulu kena si Edoy. Santuy. Darare wani kasih Jajang. Namun wani, hah. Yah, siapa takut? Eda wani itu kasih Jajang. Namun wani, hah. Kawan iku naon, Dit? Guys, ayo jadi hal gitu mah. Turkan aing. Terus dari ya, yuk di dia. Jang, ada dia ngajak gelut kok di dia. Daripada gelut nyari awak, mending adu bentar bae urang. Dia mah, Jang. Sekumaha dia wal aing. Oh, Jajang, aing mah dia ndek gelut, keren ndek adu bentar dia. Dia mah Jajang. Kalau malah adu bentar. Terus dari ya, ulah lo bacot. Wanita dari ya adu bentar aing. Ayo orang gambar kabehan. Wes darah gara gampe emang jadi wasit bae yo. Ji, 2, 3. Nah, aing menang. Jadi udah dibentar ku aing heula dari aduan ya. KDF. Dia dibentar ku aing. Kadi ada. Dengan dia kadi kan. Jang. Yang ngabentar budak kencang amat. Goblok Jajang. Kencang amat dia ngabentar. Kadi yuk aing deui. Oi, Saradit. Berhubung si Jajang kabur, dia baru gantian. Pokok amat euy. Order ojek kan? Muna. Hawa juga kan? Ya. Memang diantar ke mana? Gitu ah. Kasaung penderitaan. Ya Pak. Jang, kemana dia? Wih, anak PRT. Aing nggak perlu ladit. Waduh, hebat dia mah korecok, ngajak-ajak aing. Wih, heula cok. Lain aing ogah ngajak dia. Ini mah urusannya penting, urusan pribadi. Rumah dia, Jang lah. Ampura coknya. Emang lempeng bang. Bang, dia memang. Oke, jemput kurang nih bang ya. Oke, kurang siap. telepon. Siap. Aman bang. Oke, yuk.
Jajang. Kumaha kabarna? Alhamdulillah Niko, kabar Ajang sehat. Jajang, kok tumben po ima kasep amat? Ih, Neng Iko, bisa baik. Atau Ajang mah di orang lagi atas kasep Niko. Ih, Jajang mah laju bae jeung pepedeun. Neng Iko, lain pepedeun. Emang kenyataanna Ajang mah kasep. Kurang teng si Jajang. Kemarin adu bentas temen kabur baik kan. Geus lah, doi dia mah. Masalah nu kitu doang. Si Jajang geus gawewe dia. Langsung BTF Pori. Santai doi, santai. Kemarin kan ngomong saya tak bahwa awe eta dulurna. Kumaha Jajang bae lah. Pokona mah zaman kuari mah kasep eta henteu ngajamin. Ih, Neng Iko mah dong Ajang BPKB bajing. Dijen jaminan segala. Emang Jajang arek naon jing ngajak Neng Iko katemuan deui? Teu naon sih Neng Iko. Ajang kangen bae ka Neng Iko. Tos lila teu pendak. Kangen sagala kabogoh lain. Emang kangen eta kudu bobogohan bae kitu Neng Iko. Kan Ajang calon. Teh heula Jajang. Maksud Jajang calon. Calon naon? Atuh calon kabogoh Neng Iko lah. Neng Iko mah teu peka bae. Masa maju kapal gitu atuh dia mah bisik we bang melikeun indungna. Geus doi. Urang pantau bae heula di dieu. Di dieu Neng Iko. Ajang sering ngimpikeun Neng Iko. Saina mah kieu bae. Neng Iko daek teu jadi kabogoh Ajang. Aduh, kumanya Jajang. Ampurannya satacana. Sebenarnya Neng Iko ieu tos gadis calon salaki. Astagfirullah. Lu bener Neng Iko. Tolong diangkat teleponnya. Halo? Arek jemput ayeuna. Ya. Jemput ayeuna bae. Urang nangguan di tempat nu tadi. Oke, orang OTW ayeuna. Jajang, tong hewannya ka Neng Iko. Kali deui hampurannya Jajang. Ya Neng Iko. Kena naon atuh? Ajang ge sadar diri. Hayu. Aih, Herman, kok aya di dieu? Lain ngomongna ka Batam. Ari Neng kenaon di dieu? Selingkuh di bulan AA. Maksud naon nyangka Neng selingkuh? Terus kunaon aya di dieu? Ngomongna ka Batam. Neng Iko kok kenal? Ketua ngojek eta? Sebenarnya ieu Jajang calon salaki Neng Iko. Sebenarnya terjadi ka Batam. Ini kena milih ngojek di dieu. Wah, kenal dia? Jadi anjing edoy. Rek naon ka dieu? Waduh. Nambah ribet bae masalah. Kayak budak di duaan. Tanya hawan mah ieu. Jang, apang di dakwari mah? Nek alasan naon dia? Kenyang ka aing ka dia. Seneng, jadi sia awalnya nggak sekatimu batur aing si Jajang. Doy. Naon memaran ka si Neng? Maksud gua naon? Memaran ka doy. Doy. Mun hayang nyaho mah eta si Neng. Calon uang dan ngora. Astagfirullah wa istighfar wa istighfar. Gua kan sekolah tepantes ngandung. Woi, Kak Herman, kudu sadar diri. Sekolah tepantes sih gituan. Oh, jadi selama ini Herman geus ngebohongan Neng Iko. Ternyata Herman terus boga pamajikan. Hayu orang balik. Woi Jajang, lokal lontong dia, cari daerah bisa lagi air. Gara dia, edoy, hanya hoan be, semoga pemajikan.
Ih, nya, orang bapak aing RT. Dek naon yang minta pendapat ke bapak dia? Emang narik ingin surat. Dek naon yang minta pendapat ke bapak dia? Emang narik aing rek nieun. Emang aing rek nieun. Jang, jadi Ih, Aing malen gegedeun piraku bae dia mah. Atuh suarana kadang goblok. Nah si tadi. Hari dia sebagai sasi F deh. Nah bener dia gede laga amat si Jajang Kuari. Makin ku gede kan. Emang bener si Jajang Kuari makin ka dieu. Kan aing tadi geus ngasih. woi, selalu badar. Dari tuh inget si Adit masih bantuin orang. Emang Ajajang arek naon jing ngajang nek ngajang cenah. Sialo. Jadi sia nu ngajak jalan. Sialo. Jadi sia awewe nu sok katilu. Oh, satu nih mau kamu deh. Kak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mau nonton iklanan, wahana betong dilewatkan. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.